banyu suara, banyu suci anu gumelar, banyu suci anu ngahiji, banyu ratu cahaya suci ngawujud di bumi alam, sang hyang sirah wujudna di manusia katempongna, metu banyu di talaga, metu talaga dina dada, metu banyu tikal kausar, banyu suci Nyai Sri tambah lapar, anu ngasuh raga anu kasar, nyata Nyai Sri anu didahar, sumur tilu anu milu, sumur dua anu nyata, sumur suci anu hiji, sumur bukti raga suci, wawadahna dat ilahi anu kasebutna Muhammad, nyata banyu teh ngabayu, nyata hirup raga aya, nyata rasa kupang raksa, nyata banyu aya di raga, banyu lantip anu sumerep, banyu kasar anu katinggal, nu bisa manjing suara, anu ngancik dina rupa, rupa banyu adegan sarira, jaya banyu adegan sarira, kuat banyu adegan sarira, wujud banyu wujud adegan sarira, pangrenge banyu ceri sarira, jaya banyu sirna sarira, ayana banyu diraga sarira, suara banyu di bahang sarira, pangesi banyu aya diraga sarira, wujud banyu wujud raga sarira, nyata sumur pada subur, nyata banyu pasti rahayu, banyu suara pasti kaya, kumpul tilu banyu suara, ayadina jaya suara, ditambahna subur makmur, subur nugrah bari bukti, subur raga pangawasa nyata, subur raga jadi mustika, subur raga mustika pangawasa, subur raga manusia suci, subur raga pasti jadi suci, anu aya di raga pasti, banyu suara anu pasti, tetap tikurang sandang tangan, tetap langgeng aya nganteng, tetap sumerep dina raga, cahaya rasul anu manteng, manteng langgeng sakabehna, ngawujud bumi langitna, menyumponan raga wujudna, Muhammad jadi ratuna, sakumna hayang miluna, jadi wujud kum beungharna, ku ayana banyu suara, jadi timbul Ratu Sunda, nu kasebut ti baheula, rek timbulna Ratu Sunda, ngan bae mana wujudna, banyu suara anu bebeja, ti Nusa Sunda asalna, menyuara ti tadina, ieu nyahok rek kaluarna, suara ratu rek nakona, kasakabeh jelemana, nanyakeun asal usulna, mun maneh asal ti mana, naon anu dibawana, naon pakaianana, naon anu rek dipake maneh, jeung saha ari maneh, mana sajatina maneh, anjeun agama naon, naon nu dijenengkeun agama, di mana asalna agama,
saha anu mawa agama. Ayeuna agama aya di mana? Kumaha ari rupana agama? Sabalikna ari agama. Mana cirina agama? Iraha maneh beragama. Mana tangkalna agama? Mana dahana agama? Mana akarna agama? Naon anu disebut agama? Sabaraha dahana agama? Jeung naon rantingna agama? Naon daunna agama? Jeung naon kembangna agama? Mana buahna agama? Kumaha rasana agama? Jeung mana wujudna agama? Aya anakna agama, jeung aya injukna agama. Mana anakna agama? Jeung mana injukna agama? Biswawuh maneh karupana agama? Jelas jadi Ratu Sunda. Nurek nakon ka jelema, cirina ieu banyu suara. Suara Ratu Sunda nurek aya, rek ngancurkeun angkara murka. Jadi bukti patakonan, suara Ratu Sunda diratakonan, kasakabeh umat ditakon. Salah ngajawab patakonan, pasti dihancurkeun ku patakonan. Moal bisa kana ngabohongan, jawab salah pasti tegenah. Ditempatkeun dinu tegenah, sabab jawaban teu meunah. Maneh ngerasa jauh jeung maneh, Ratu Sunda lain teu nyaah. Perjawaban maneh salah. Lamun maneh jauh jeung maneh, atuh ngajawab oge salah. Moal salah maneh kitu, teu wawuh kana adegan maneh. Nu dibawa ku maneh, pasti maneh moal genah. Mun maneh wawuh ka maneh, pasti maneh meunang genah. Dan nyaho maneh ka maneh, pertanyaan moal salah. Dan nyaho wujudna maneh, nanya maneh ka maneh. Tah ieu nu bukti banyu suara, Ratu Sunda rek nyuara. Kasakabeh nu didamelna, aya patakonanana, sing carincing ti ayeuna, kedah ati-ati ti ayeuna. Pasti jumenengna suara, raga suci mawa agamana. Nuhun suci pasti adilna, kumaha banyu kahayangna. Suara jeung jawabanana pasti dikikisan nana. Wujud suci nyuarana, raga suci mawa hukumna. Wujud rupa pasti nakona, wujud suara pasti nakona. Wujud kum suci anu buktina jumeneng subur makmurna. Mung ka Gusti abdi nyalindung, sareng mung ka Gusti abdi nedapi tulung. Loba tapi hiji, hiji tapi loba. Nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Nusantara baru, Indonesia maju. Kun payakun. Sampurasun, hampura insun. Nyukcuk galur para karuhun, mapai laratan para pujangga. Panuhun ulah dicela, tamat bade medal sila. Urang teuneun di handeuleun hieu, urang tunda di hanjuang siang. Sanes waktos urang sampeur deui.